Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Purnama karangan Mang Wahyu Adam kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka mangkaning wanci mah teu beunang di dagoan. Nyerelek teu bisa dianeg. Nepi ka tajug Purnama rada ngahuleng. Sabab kasampak eueuh saurang-urang acan. Nah jadi kosong deui masih gitu. Tak itu gara-gara begal beuki meueuh katambah ngancam-ngancam wae ka dieu. Obos oge teu datang deh. Dugi ka dinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu kulantaran eueuh saurang-urang acan atuh kapaksa Purnama teh nakol bedug sarta geus kitu mah kakara unggah ka masigit terus azan sorana mungguh halimpu. Di dagoan heula sakedeung sugan aya anu nyampeurkeun tapi tetela eueuh atuh dekul salat sorangan. Hatena manteng muntang ka pangeran sangkan salawasna diijabah sarta ditangtayungan. Pangpangna mah naneda ka mantena sangkan kampung joglo teh dipasihan katengtreman sarta ngaduakeun sangkan para begal dicaangkeun pikiran jeung hatena kabeh babalik pikir aya dina jalan nu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Rengse salat maghrib diteruskeun ku wiridan sanajan hatena manteng tapi teu burung aya anu nyeblak. Kawas aya pirasat goreng kawantu Purnama mah geus diratih ku guruna bisa ngarasakeun pirasat goreng nu bakal tumiba ka dirina. Nah ieu hate beteungna bae. Jigana bae aya nu teu beres deui wae peuting ieu teh. Urang kampung nu geus mimiti daek arunggah deui ka masigit ayeuna jadi malunur deui. Aya nu nyarek atawa memang loba kasieun gitu. Ceuk garentes hate Purnama. Kateungeunna hate Purnama teh nyaan teu nyalahan. Sabab waktu harita manehna keur jongjon ibadah di luar aya dua jelema keur tingkat tayep nyampeurkeun kana golodog masigit. Saliwat oge lamun Purnama nyeueun tangtu bakal nyahueun yen eta jelema anu duaan teh lain urang kampung nu rek ngadon salat di masigit tapi jelema teu bener nu keur ngintip-ngintip pati Purnama. Memang nya jelema jahat sabab maranehna teh tayalian Mbah Sukro jeung si Godeg. Ayeuna we bah lah tarajang ka jero masigit bah. Ceuk si Godeg teu sabar. Hatena nguntup pisan nenyo dedegan Purnama anu jangkung leutik eueuh pisan potongan jawara. Ush, heula bisi salah. Nanya eta jelemana teh. Cing sidikeun sing jentre ku si laing. Nya eta. Tadi geus mana deui da jelema anyar mah eta. Kapan urang mah ka urang dieu teh geus apal kabeh. Tuh geuning jelemana mah. Nya malah keneh. Duh, nyaan euy pantes deui. Oh, kaharti lamun nya enah bogoheun teh. Dibandingkeun jeung juragan Juhromo wah, jauh melau atuh. Ceuk si Godeg bari nyidik-nyidik Purnama. Dasar aki-aki kalau tuh maneh samarukna kabeh parawannya bakal beunang dibeli ku duit. Mana sih tanaga urang beunang dibeli-beli ku duit.
Hari cinta mah teu kitu, teu gampang. Ning abah make nyaho kana cinta sagala rupa bah. Nah di mana mangih kecap cinta? Cek si Godeg. Menang mulungan di jalan. Tapi sanajan gitu tugas tetap tugas euy. Ieu jelema nu ngaran si Purnama teh kudu tetep disinggahkeun. Lamun teu nyingkah di kampung Joglo kudu nyingkah ke akhirat. Abah Sukro reknya kakak seuri tapi kaburu dibekem ku si Godeg. Ari abah kawasan kakarawae. Tong gareuwah atuh kapan keur ngintip jelema ieu teh. Ayo poho. Ben maya lemah kadengeun. Biasana cenah ari nu keur salat mah sok mandeng ka pangeran. Moal ngadenge ka sisi kagigir. Kadajang misi aya baturan nu ngaran si Obos teh. Eta mah bagian si laing. Cek Bah Sukro ngaharewos bojong deui. Eueuh bah eueuh ngan manehna sorangan. Nya, adi oge sorangan. Ngada babari merehkeunana. Kadeng ge teh ulah ditanya deui loloy cebrod we peupuh ceulina. Nya bah, nya kudu kitu. Urang tuluy ajak ulin. Alung boyongkeun ku urang duaan. Kumaha we ari ucing menang beurit. Memeh diakan besok diajak ulin heula. Bener. Mitra, ayeuna masih Godeg anu dibekem sunggutna ku Bah Sukro. Ari si laing nyare ka batur ulah gareuwah si laing sorangan rek. Seuri poho bah poho. Biasa jelema masokkeun aku poho. Tuh geuning cengkat. Rek kaluar meureun kadewa. Abah sisi belah dinya. Kuring sisi belah dieu. Si laing nu matur dawa dewek. Aya nya kumaha cek abah we atuh. Nya ceuk dewek oge kitu. Ngan si laing kokorot begog. Bah Sukro ngadilak. Saanyana harita Purnama geus ngadengeun aya nu tinggereneng di Golodog. Tapi api-api teu nyaho we. Ngan dina hatena ngagarentes kieu. Tetela cenah begal teh beuki ngahajakeun. Eta sakitu geus sababaraha urang beunang katewak. Kalah nuntutan daratang tapi keun wae alus oge kitu. Malah kahayang mah diajagna sorangan cenah datang. Satungtung pamimpinna can beunang matang tu kalaman teh moal towong ieu. Itu cek garentesna Purnama. Nenyo Purnama cengkat. Bah Sukro jeung si Godeg narangtung. Bari nempelkeun awakna kana bilik masigit. Di ditu nama rek ngabongohan cenah. Tapi harita Purnama ngatayep kana janela. Ngan sakilat geus ngajleng kaluar kalayan teu kadengeun ku musuhna. Bah Sukro jeung si Godeg jongjon ngadagoan musuhna kaluar tina panto. Purnama mah ngatayep ka hareupeun Golodog. Meh bae teu bisa nahan seuri. Lucueun nenyo musuhna keur ngajaranteng bari malancorong kana panto. Nuju dalam naon baraya teh? Sanes stres kalebet atuh bade salat mah mangga dilebet. Ceuk Purnama. Atuh duanana ngagebeg laluaseun ager. Ulah ajar geuning saya di luar. Bah Sukro moloho. Rek nakol bedug Isa kuring teh yeu. Mangga kalebet atuh. Tong tinggal lenteng di luar bade salat mah teu kedah asa-asa. Pamitiasa mah nyandak wudu heula atuh. Ceuk Purnama bari ungeuk hormat. Atuh Bah Sukro jeung si Godeg nyel narapsu. Ebet asa diheureuyan. Aing mah lain rek salat sia. Tapi rek ngajak silat jeung sia cecengog. Bah Sukro dihantap parah deui syak narajang. Purnama masih ganu babari pisan ngan sagila kakenca geus bisa miceun eta panarajang. Solontong awak Bah Sukro kabetot ku tanagana sorangan. Jeger puhu ceulina ditinggang ku Purnama. Aduh. Bah Sukro ngagoak kreuwas pacampur jeung nyeri. Geuwat ngalengkah mundur. Amarahna beuki ngagedur. Bet asa dicalutak ku budak satepak. Kumawani ninggang kana huru.
asa kakaraeun teuing tenggelan manehna nyamos kanu polos. Padahal saban neungeul oge tara teu beunang. Sakali ngajeger geus tangtu musuhna bakal ngajolor. Seak deui ngayunkeun peureub buleud kana lebah careham Purnama. Tapi Purnama ngagilek deui bari nakis ku leungeun kenca sedengkeun leungeun nu katuhu males kana cukang irung. Lain oge Bah Sukro jago kolot, ari kudu kabeunangan ku pamales sakitu bae mah manehna rikat pisan nyingcet. Atuh ayeuna mah awak Purnama anu nyantong ka hareupeun. Ku Bah Sukro teu diengkekeun, karawak cangkengna ditewak, tuluy dipiting meuni asa babadi pisan. Cangkeng leutik ditewak ku leungeun anu baradag. Cek saliwat mah henteu kana dipiting nepi kapotong. Ngan hanyakal Purnama geus asak atikan dina elmu tarung. Gilek make gerakan salancar. Sikuna nyodok kana kekempong Bah Sukro. Hak! Bah Sukro ngadadak molotot. Karasa meuni eungap pisan. Pitinganana ngadadak logor atuh rikat Purnama teh matot awakna bolonyon lesot. Lain kitu bae jebrod dampal leungeun Purnama ngetig punuk Bah Sukro bari dimiringkeun. Meneran pisan kana urat beuheungna. Kawowong Bah Sukro ngawowong, tetenyoanana ngadadak ting buricak, kawas nenyo cika-cika rabeng aya rebuna, ngadadak nyanyautan kana hulu. Nyaan, lumayan gak bisa nama yeuh. Sakada pula mitra kaum dangu, satasan diteraskeun. Aya bewara ti mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L, tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we. Atanapi WA ka 0885579850. Aduh nuhun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Nyaan lumayan ieu kabisana mah. Cek gerentes hate Bah Sukro. Lain ge Bah Sukro rampo gerot nu geus legok tapak genteng kadek. Ari kudu eleh ku jurus sakitu mah. Bah Sukro ngagibegkeun awakna. Kanyerina ngadadak leungit seak deui narajang. Tidinya mah tuluy silih gebug, silih piting, silih banting, silih bebek. Ngan teu we nepi ka silih teleg mah. Heudah hese nalegna. Naleg jelema teh matak melag dina genggerong. Sajeroning Bah Sukro papuket galungan. Si Godeg mah ngan ukur malohok mata si meuteun. Rek mantuan sieun salah neungeul da tadina oge manehna mah geus diajangkeun rek ngalawan si Obos. Harita oge kungsi rek ngabongohan tukangeun. Waktu Purnama keur nongongan. Ceak narajang ngan ari geus deukeut bet jadi Bah Sukro nu nongongan. Mata geus kitu mah kajieun cicing we lalajo. Antara Bah Sukro jeung Purnama teh tetela dina awak mah jauh bedana. Ari Bah Sukro mah jangkung gede tur pasemona bade amprotan, sedengkeun Purnama jangkung leutik ngalempereng koneng. Lila-lila Bah Sukro kateter. Nenyok kitu teh si Godeg teu tegaeun. Kumaha lamun kasih si heula bah, kuring hayang ngasaan taragana yeuh. Ceuk si Godeg bari ngalengkah ka hareup. Cicing heula ieu, dewe ge can ngarasa teder, can mijil kesang yeuh euy. Ceuk Bah Sukro mung nemongkeun apes hareupeun anak buah mah. Purnama geuwat ngalengkah mundur, ngahaja mere omer ka musuhna nu saurang deui. Kela baraya,
Naon maksudna pangna aranjeun rek ngaragahala ka kuring. Kapan panggih oge kakara? Tang lawa omong sia. Ya ieu deuleu yeuh nu rek maragatkeun beung sia ieu. Ceuk Bah Sukro bari serepet nyabut bedog. Mending ngagurilap tina awahing guseukeut. Ari alus nama ulah begaran pati urang teda puguh teu puguh alang ujurna. Nanaonan meak-meakeun tanaga. Ceuk Purnama masih keneh hayang ngelingan. Mondong ngomong sia kurang ajar. Ceuk Bah Sukro bari ngaheumatkeun bedogna kana beuheung Purnama. Tapi Purnama rikat ngagiwar ka gigir. Bah Sukro ngabalik bandungkeun bedogna tapi Purnama leuwih rancingeus. Ai, sia teh pinter nyengcet sia. Bah Sukro beuki nafsu. Tapi bari jeung muji kana karancingeusan Purnama. Bah Sukro mundur deui tilu lengkah jeung ngajandeng pasang kuda-kuda. Amekanana ngahegak eleh napas ku budak ngora. Seak deui narajang. Tapi nu kahareup lain bedog. Ngaheulakeun heula leungeun anu lemor. Maksudna mah mancing. Sangkan Purnama beunang katipu. Lamun ngagiwar ka gigir rek disampakeun bedog. Purnama kawas nu geus bisa maca maksud musuhna. Lain ngagiwar ka gigir, tapi nahan leungeun musuhna ku takisan. Atuh barang bedog digunakeun kakara manehna ngagiwar ka gigir, bari nepak pigelang leungeun anu nyekel bedog. Teu sakara-kara, bedog teh ngaceng jauhna keur, cirining tepakan leungeun Purnama kacida tarikna. Bareng jeung ngacengna bedog. Teu anta parah deui jebrod. Ceuli Bah Sukro diketig. Koloyong awak Bah Sukro ngabangkieung, tuluy disusul ku tajongan kana bobokong. Aduh, Bah Sukro ngagoak rarasaan cangkeng asa potong. Purnama rek mino deui tapi harita rada poho. Yen baturna Bah Sukro geus aya di tukangeun. Ciger dibongohan ti tukang. Meneran pisan kana punuk. Lumayan akibatna deh. Purnama nepi ka nyolontod ka hareup, lir anu nyusul awak Bah Sukro. Kalayan teu disangka. Bah Sukro rikat malikeun awakna peureupna diheumbatkeun kana beungeut Purnama anu keur nyolontod. Burinyai kana panon mending ngaburinyai. Dayagdag Purnama ngadayagdag. Blak nangkarak bengkang. Suku si Godeg rikat diangkat rek dipake. Nyejek dada Purnama. Tapi Purnama tuluy eling. Pangacianana masih keneh jejeg. Awakna geuwat diisedkeun ka gigir. Gebig. Dampal suku si Godeg deh ngajejek kana taneuh. Bari ngised deh sukuna ngajaul ka luhur. Keuna lebah mamarasna pisan. Atuh si Godeg ngagoak. Beungeutna ngadadak sepa semu biru. Ah, kurang ajar. Ceuk si Godeg bari ngarawu tarang baga kudu leungeun. Purnama ngorejat cengkat. Awak musuhna anu nampeu hareupeun. Teu kaleket jebrod ditinggang solontod. Bru nangguban. Teu usik deui. Sanggeus musuhna nu saurang rubuh, Purnama malikan ka Bah Sukro. Jebrod. Eta kolot teh dicah cer. Aduh, ampun ya, ampun, aduh, ampun. Nah make nyebut ampun. Lain abah teh jago. Ampun weh, abah di rumah saya teu kuat ngalawan Ujang. Aduh teu saimbang Ujang mah budak ngora. Keur meujeuhna bala kesenteng, sedengkeun abah mah geus hage kakolotanana. Ari geus nah mudu kakara ngomong kitu. Ari tadi mah basat kukuring dicarek ulah ngagelutan kalah ka narajang. Ayeuna mah wayahna we. Abah kudu ngajoprak heula. Sabab kuring mah lamun gelut kudu aya nu paeh salah saurang. Lamun can aya nu paeh can sugema kana hate. Ampun Ujang. Abah teh rumasa eleh jajaten hampura we. Da kelet mah hampura ngora atuh. Gampang ngahampura mah. Tapi kuring hayang nenyo. Abah ngajolor juga batur abah. Purnama ngangkat deui leungeunna.
Atuh Bah Sukro gewat ngarawuh suku Purnama bari ampun-ampunan. Har, nah make ampun-ampunan, kapan abah mah geus tuman nyiksa jelema lain? Ceuk Purnama bari ngejetkeun sukuna atuh Bah Sukro ngajengkang. Purnama sigan heueuh ngangkat sukuna rek dipake ngajejak beungeut Bah Sukro. Padahal mah ngan ukur nyingsieunan. Malah dina hatena mah ngarasa karunya. Nenyo kolot masih keneh ngalulugukeun kagorengan. Ampun Ujang, abah teh udah disiksa. Tutuman disiksa abah teh. Nya ari nyiksa batur tuman, ari disiksa batur teu tuman. Ngamatak ayeuna kudu ditumankeun ngara bisa ngaji rasa. Lamun batur nyerieun tang tu awak abah oge nyeri. Kajaba lamun awak abah sakti. Tah careham deh. Urang jejek ngara nyengsol kagigir. Purnama ngangkat deui sukuna. Ampun Ujang ampun. Lamun abah rek ampun. Pok geura caritakeun. Naon sababna abah rek ngaroga hala ka kuring? Aya ngawara. Nah make aya ngawara. Da ku kolot sorangan oge teu kurang pangwarah mah kuring mah. Nya abah mah ngan ukur di cita. Tah geuning. Ngaku aya nu nita cing bejakeun saha? Entong nanyakeun da Jang Ujang oge geus nyaho. Masalah abah teh dititaku juragan Juhro nya. Da geuning Ujang geus nyaho. Naon kasalahan kuring? Pangna rek diarah-arah ke juragan Juhro. Dia dina soal eta oge teu kudu nanyakeun sabab jawabanna aya di Ujang keneh. Nya eta teu nyaho dina soal eta mah. Kuring mah teu rumasa nyieun kagorengan ka juragan Juhro. Wawuh oge encan panggih ge can kungsi. Biasa si pajelema mah lamun nenyo kasalahan batur babari. Lamun diri sorangan nyieun kasalahan teu karasa. Bah Sukro kalah nyerengeh seuri. Semunu ngahina. Bener, kuring teu nyaho. Sabab di rumah sa ngamusuh ka juragan Juhro. Nyieun kagorengan mah teu kudu ka musuh wae. Ka batur sorangan atawa ka dulur oge bisa wae. Nya, tapi kuring mah tetep teu rumasa. Nyieun kagorengan ka juragan Juhro. Ujang wawuh ka awewe nu ngaranna Enah. Tah lamun kangaran eta wawuh. Ari kitu naon hubunganna antara kuring wawuh jeung Nyi Endah jeung juragan Juhro ngarah-ngarah ka kuring. Teu abi-abi Jang. Da Ujang di lain bolon. Ujang di jelema ngardi lamun abah nyebutkeun lantaran wawuh ka Nyi Endah tang duhaya hubunganna. Oh nya juragan Juhro teh mika hayang ka Nyi Endah sedengkeun Nyi Endahna babarengan jeung kuring gitu. Tah gitu nu jadi marga lantaran manu madak Ujang ulah nyalahkeun ka abah da abah mangan sakadar jurungan, sakadar titahan. Abah mah buburuh sedengkeun hirup abah teh nganalkeun dina buburuh. Ceuk Bah Sukro hayang dipikarunya ku Purnama. Pakasaban kana buburuh mah moal aya nu nyalahkeun. Ngan lamun buburuhna kana nyiksa batur eta salah pisan. Komong ayeuna pedah kuring bebarengan jeung Nyi Endah anu kakara dipikahayang ku juragan Juhro. Sedengkeun jinis nama can puguh daekeun. Geus puguh Ujang. Geus puguh naon? Geus puguh mungeun. Tah geuning komo geus puguh mungeun mah. Nah make kudu panas nanya babarengan jeung kuring. Ujang kudu ngarti da Ujang teh lain jelema bolon. Lamun Nyi Enah daekeun mah tang teu moal jadi pasualan. Juragan Juhro moal muruhkeun nitah nyiksa ka abah. Lamun Ujang teu babarengan jeung Nyi Endah. Ayeuna mah wayahna we Ujang ulah nulikeun babarengan jeung Nyi Endah bisi manyang jadi kagorengan. Juragan Juhro teh kudu apal kana adatna. Ayeuna abah teu hasil. Isuk pagi teh tang teu bakal nitahan deui nu sajen. Kitu jeung kitu demi katamat. Abah Sukro nyingsieunan ka Purnama. Ari nu disingsieunan mangan ukur seuri. Memangnya geus katilu kali ayeuna kuring diarah-arah ku juragan Juhro teh. Tapi alhamdulillah katilu kalian anak kuring tetap ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Nya ulah kajongjonan da Gusti Allah teh moal salawasna nang tayungan Ujang. Dina hiji waktu tang teu keuna ku apes. Nu matak samemeh Ujang keuna ku apes, leuwih hade buru-buru nyingkah di lemur. Abah Sukro kalah tuluy ngesek-ngesekeun. Ari Purnama da puguh jelema. Sanajan dipepeujehan ku guruna ulah nyiksa nu teu walak aya oge. Ari ngadenge kitu mah teu burung nafsu. Sukuna diangkat jeger ditajongkeun kana beungeut Bah Sukro. Jeger, aduh amun Ujang, aduh.
Mbah Sukro ngabangkieu ngeurewas pacampur jeung nyeri. Lain kuring nu kudu nyingkah ti dieu. Tapi anjeun anu kudu nyingkah. Samemeh nyingkah. Bejakeun heula ka Juragan Juhro. Teu kudu panas lamun nenyo kuring babarengan jeung Nyi Endah. Lantaran kuring mah sarua lenghona, sarua ngorana jeung sarua bogohna. Juragan Juhro mah jabati aki-aki teh pamajikanna geus 3, anakna geus reuay. Nyi Endah mah lain kudu jadi pamajikan tapi pantosna jadi incuna. Nya atuh urang bejakeun kitu we. Ceuk Mbah Sukro bari nyusutan getih anu ngucur tina irung. Sakalian tah bawa batur anjeun gusur ka ditu ka hareupeun Juragan Juhro. Ceuk Purnama bari nunjuk ka si Godeg nu kakarang uli si kelilir. Urang euy, urang balik. Ceuk Mbah Sukro bari nyangkatkeun baturna. Balik ka mana? Ceuy Godeg palahak-palahok kawas nu ngalinur. Nya balik ka gogoblog sia. Ceuk Mbah Sukro nyentak. Kapan urang mah teu boga gogoblog, sare oge ngadon digaruh. Ceuk si Godeg bari mengpelehek kana tak-tak Mbah Sukro. Nya eta gogoblog urang teh. Ayo si buru-buru. Bisa nangtung teu? Bisa we maksakeun. Si Godeg jung nangtung tapi buru deui namru teu walakaya. Da ari sia, saban milih sok nyusahkeun wae ka dewek sia mah. Mbah Sukro keheuleun. Cangkeng baturna disangkeh tuluy dijungjungkeun lalaunan. Eta oge ari kayang mah mung nyusahkeun ngan kumaha tuh da. Kuring teh butuh duit. Ari ayeuna kira-kirana bakal ditambahan deui ku Juragan Juhro moal. Moal sia deuleu. Da gawena oge teu hasil. Mbah Sukro nyentak. Baturna tuluy dibawa leumpang bari jeung rumangieung oge teu burung. Si Godeg teh ngalengkahkeun sukuna digugusur. Awakna asa pasiksak. Kade ulah poho. Bebeja heula ka Juragan Juhro nya. Ceuk Purnama ngingetan musuhna. Mbah Sukro ngaliuk bari jamedud. Oh lah, lamun teu poho. Lamun poho mah nya poho cenah bari jeding. Purnama teu nembal bibirna ngan ukur ngarenyu. Nahan piseurieun. Lucueun nenyo peta musuhna kitu teh. Memang teu jauh tina sangkaan. Juragan Juhro teh tuluy ngunek-ngunek ka aing sabab geus ngahalangan kana maksudna. Tapi ari kuduna mah manehna teh ngarasa kautangan budi tina lantaran geus disalametkeun tina pangranjah Karaman. Jadi sidik ayeuna mah. Nu jadi cucuk rungseb kana keamanan jeung katengtreman urang kampung Joglo teh tayalian Juragan Juhro. Manehna boga hubungan jeung para begal nu sok ngaranjah kampung anu teu ngarti. Ku aing manah urang lamur anu geus daraek unggah ka masjid. Ayeuna jadi malunur deui. Moal salah gara-gara mang tua kampung teu turun ieu. Ceuk garentos hate Purnama. Tidinya mah gidig deui ka pancuran tuluy bebersih, kalacat unggah deui ka masjid, tuluy zikir, hatena manteng ka Allah sangkan hirupna tetep ditangtayungan, dijauhkeun tina balai, dideketkeun kana rejeki. Ari Mbah Sukro jeung si Godeg samemeh balik teh nyimpang heula ka Juragan Juhro. Rek ngabejakeun talatah ti Purnama. Nenyo badegana rentang-rentang datang bari silih sangkeh. Juragan Juhro ngadadak kerung. Sarta geus tegah hatena yen jurunganana teh teu mangapulia ngalawan Purnama. Jejela, ulah koran ngaran si Purnama je. Luhur pangabisana. Mbah Sukro jeung si Godeg sarua rengkot. Tapaksa aing kudu ngadeus ka Ki Ajag ye. Ceuk Juragan Juhro bari ngurutan tarang. Saenggeus nepi ka hareupeun dunungan. Guprak duanana ngalabuhkeun maneh kana ubin. Mbah Sukro nyarane kana suku Korsi. Sedengkeun si Godeg mah diuk bari ngeluk tunggul kawas bueuk beunang mabuk. Geneng maneh ripuh kitu sia Sukro. Tapi nu damal harus bisa ripuhagan lah. Alah ripuhagan. Da bisa ngelekeun si Purnama ku jelema duaan.
Sadaya-daya kuring teh teu bisa ngungkulan kana kabisana. Malah sakalian kuring teh dititah nepikeun talatah ka juragan. Talatah ti saha? Semun talatah ti si Purnama. Saurna teh juragan mah teu kedah ngemut-ngemut deui Nyi Endah. Margi Nyi Endah parantos janten kabogoh manehna. Langgung di kitu manehna ngajejeleh ka juragan. Majargeun teh juragan mah teu ngukur kana kujur, teu ngukur kana umur, teu ngukur kana bujur. Nah sia make ros-ros kana bujur. Mun majargeun teh sakitu kujur geus rang kebong, umur geus cueut ka hareup, bujur geus kepos teh cenah make hayang keneh ka parawan. Sareng juragan mah Nyi Endah teh sanes babad sanes tandingna. Upami ka si Purnama memang babadna memang tandingna. Nu ngora jeung nu ngora, nu lengoh jeung nu lengoh. Naon cenah juragan mah pamajikanana ge parantos 3, anakna parantos 11, masih keneh heroi ka parawan. Bejakeun cenah ulah kumawani ngaganggu deui. Bisi dipiteskeun beuheung si Juhro teh cenah. Loh, kuring oge nu ngadengena mani panas. Ngan hanjaka teu bisa naon-naon da geus tetela eleh jajaten kitu tah. Ceuk Bah Sukro ngahaja ngomongna teh ditambahan. Ngarah juragan Juhro panaseun. Ai, kurang ajar. Manggeluk teh. Yo langung adigung kumalungkung gede hulu. Kadewek mania campah kitu. Benar-benar kudu diwara jelema kitu patut mah. Denyahoun sahaya benerna ari juragan Juhro. Samarukna bisa ngelehkeun si Sukro. Jeung si Garpu teh geus dianggap bisa nguntup jeung ngungkulan kadewek meureun. Teh heula sia. Dewek can ngaluarkeun jago anu sabenerna. Juragan Juhro ngalejeg bari awong-awongan. Oh, juragan ulah diandap jelema kitu malah. Sakalian we podaran lah. Ceuk Bah Sukro ngengklokan. Jahan nu ngandap ha, jahan nu ngandap. Kapan dewek mah teu ngandap nu mata ngajurungan silaing we. Ngan silaina ngeplek jawer ngadar jangjang. Kumeok memeh dipacok. Saha nu kumeok memeh dipacok. Kuring mah lain hayam lisung. Hayam adu ngan kabeneran keur neungar cadas. Ayeuna mah tong nyalakeun teuing kuring. Cobaan we adukeun jeung jago juragan anu sejenna. Ceuk Bah Sukro mung disebut hayam lisung. Heeh. Dewek oge rek kangkir Ki Ajag. Tapaksa kudu dipanggihan kasyarakanana. Mohon gedah gitu agan. Sakandanan we adukeun sareng Ki Ajag. Tuman jelema celongong gitu mah. Abah Sukro ngahatean. Sedengkeun si Godeg mah ngeluh we ngararasakeun ka nyeri. Man hanya kalau rada hese manggihanana. Kudu talatah heula ka anak buahna. Jeung sugan si lain bisa manggihan anak buahna Ki Ajag. Bejakeun dewek hayang panggih kitu. Bisa bae malah jigana peuting ieu oge aya nu ngulambreng ka dieu. Temal Bah Sukro. Cacap omonganana harita. Aya nu ngolebat kalangkang hideung, aya kana opatanana. Asup kaburuan juragan Juhro. Nu ngolebat pangheulana unggah kana golodog. Sareretan katempo panto hareup teh melenge saeutik. Atuh teu kaleket bray disurungkeun opatanana jurung-jeleng ka jero imah. Jen ngajaran teng hareupeun juragan Juhro. Nu harita molohok kaget. Teu sangka bakal kaasupan ku semah anu teu dionang. Nyal hatena keuheul. Ka Bah Sukro jeung si Godeg anu poho teu nulakan heula panto hareup. Juragan Juhro neuteub seukeut ka jelema nu rajeg hareupeunana. Mimitina mah hatena rada seber, tapi teu kungsi lila tuluy tenang deui. Sababnya ho yen maranehna teh anak buahna Ki Ajag keur diomongkeun hayang panggih haripek daratang sorangan. Aranjeun teh anak buahna Ki Ajag euy. Ceuk juragan Juhro neger-neger maneh. Nya, kuring nu katelah. Jamros. Ieu nu tiluan batur kuring. Kabeh oge kakaratuhun di gunung. Oh nya. Di Jamrosnya. Kuring oge kungsi kadenge ngaran awai bae euy. Rek naraon aranjeun daratang ka dieu. Nah dijurungkeun ku Ki Ajag.
Bener pisan kuring kudu mawa juragan Juhro ayeuna kasarakan Ki Ajag. Ayeuna mah penting atuh euy. Urang merenah pikeun kuring mah init-initan di imah lain wayah. Oge wayah kiwari waktuna nu merenah pikeun manggihan Ki Ajag mah. Juragan teu kudu naek ka gunung. Nah ayeuna Ki Ajag keur aya di mana? Teu kudu nyaho. Nganu puguh mah teu kudu naek ka gunung Ki Ajag cicingna deukeut ka imah juragan. Jeung hayu atuh urang panggihan. Kabeneran kuring oge rek aya perlu ka Ki Ajag teh. Basukro jeung si lain korek kudu milu ngiringkeun dewek euy. Cek juragan Juhro ngajakan batur keung. Tapi geuwat dicarek ku si Jamros. Teu kudu dibaturan, kapan kuring jeung batur kuring oge aya opatan ye pirakukeung. Cenah bari geuwat ngalengkah ngahalangan Abah Sukro jeung si Godeg. Dihalangan kitu teh Abah Sukro atoheun sabab tadina oge boro arah hayang marengan. Nu puguh mah hayang ngalungsar we bari ngararasakeun ka nyeri. Ayolah juragan, eueuh deui waktu keur kuring ye. Ceuk Ki Jamros bari metot leungeun juragan Juhro, tuluy ditungtun dibawa kaluar. Dituturkeun ku baturna anu tiluan. Harita saenggeus salakina kaluar. Pamajikan juragan Juhro anu pangkolotna kakara kaluar ti kamarna. Rek dibawa ka mana cenah salaki kuring teh. Rek diajakan ngadeheus ka Ki Ajag cenah. Atuh lain dibarengan. Maklum rek nyampeurkeun ka kanang Neng Nong mah. Cager panyagal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula mitra dina ayeuna. Enjing urang teraskeun deui nuhun kana perhatosanna hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.